Pangapunten Neng. Nah, calik mang teras kalabat. Alasan aya geuning nya. Leres teh ka mana-mana atuh aya. Kauntungan besar ke akang mah. Sareng ieu tapi Neng kecelakaan akang ge sawo ya. Oh, mang hatur nuhun. Atur lumayan nya tamihanang. Bade naon coba? Salaresna bade tumaros engkang teh. Peryogian naon nya ka Ah, iseng-iseng we prayogina mah teu aneh. asa-asa ka mang teh usaha teh. Tantos we asa-asa mah Neng. Seringnya ke pamas ka acan terang angina. Nah, rupina kieu tuh. Kieu ceuk Nengnya. Singgira bade naon. Pamaksa dan numawi kana pangan Tapi bade naon mang. hoyong terang Sah. neng teh sahajenengan Abi reuas kang ngarenjang masak hageban. ulah sok leuwas-leuwas atuh Neng. Kerang wasta abi kitu. Manawi Kang Apal abi teh izin taksi teh anu katelas. Oh, ieu teh ning cingintar si anu katalah si geureuleuh teh ya. 10 panginten atuh. Sawangsunan mang teh sahajenengan Kitena Torojo upami ieu pararasa. upami diwakcakeun kungkang mau dipuasaan. Sawangsunan kang katema geuning sahajeuneuh. Taraja kabingkang tampilan apa sing sada Kapan kang nengci saha teh mantar nama anu katalah. mantarna teh ieu nya anu sipit Gaduh maksud bade naon bade ngiring mikanya. Jeuk geramang Di kumaha Neng? geramang dangkang wacakeun kabdi mesin balakeun Diwakcakeun Neng. kagadi kantar sakala pintu terbuka Nuhun eta mararuka mah atuh. sok dapan kang pasti Moal pasiri deui Neng. rek bama rek selama kadiri diri ati Anten kang bela ieu teh Neng. Bok manawi naon deui Neng teh tacan rimitan. acan Kang sejak Bumela jeung ngarencangan. yang kangnya ada wartos kang kamu garawa atanapi teriba masih jajan Salarosna akang mah jajaka keneh Neng. sok ingis kan jajak kak Ari kita padahal geuning di bumi namirai ku putra ah sangan saha anu dua mah eta incu mitogang. mitoha berarti Mohon eta geuningan Neng uning. uninga Mohon uninga. ya aku gerak kang kupingkeun Di kumaka kumaha atuh lucu lah. sok inggis mang kang teh ngangkeun jajak pada hamang kang di bumi rai putra Wantun sumpah neneng
Kang teh masih jajaka. Jaka banget nanya mah. Sumuhun. Apanti kapungkur. Milari saha? Milari istri sampurna. Ya, ya. Iku mah Neneng. Aya deing ka panuhun hayang akana. Nah hoyong naon atuh Neneng? Kajun panane tarasiko mah resiko mah di rumah tangga. Resiko mah gampil tentang saya. Iya, Mak. Ya. Ularek mah kutang sifang anjutkeun Tara unyak anyuk akang mah. Sumawana kamtar abdi mah ku akang alim di panyanungkeun Aduh naon deui pamunut mah geuning ku hampang geura Neneng naon deui kapalai moal dipumpang mau dipungtang mah moal nya hoyong mikeun sapertos Marlin Monroe katuangan mantega roti jeung kicu sanes wi mah nya hoyong jengki mang sareng dikreuk ameh naon supados sirah abdi henteu arate kitu entong si pating soal pamunut kitu sanajan hayang kapal udara tukang moal teu dipanggeserkeun bohong coba jeung akang urang tumpak kapal udara urang nepungan Raden Gatot Gacanya Yubingkeun atuh nya mangnya atuh sakali dikir kumaha jeung atuh Neneng hoyong jengki kang tarna abdi teh mah sareng dikreuk salajengna Neneng supados magening sirah abdi mun hanteu atuh yeuh soal hoyong jengki sang dikreuk itu gampil eta mah kumaha ku akang mah sanajan hayang sagarupa oge tadi getos disangemkeun mah teu dilaksanakeun keun bae atuh mangna ayeuna mah kieu we panungtung we namanya mang sumuhun bade naon pingkeun ku Nenengnya sagal alim asal jadi rek hayang akan dilaksanakeun hayang Neneng tangtos ku akan dilaksanakeun cik hayu atuh Graneng Ci kamana deui kurang kawin dagagan tangan kanigan geura Neneng ada kawin tah masrakeun naon keur ipakah jeung salametan nya mangnya iku mah atuh Neneng abdi pasrah kang tang bade ngiringan abegen nuhun pasrah mah ari kitu Neng kumaha asal abdi kungkang alah dibonceng motor Suzuki saat sucuk ieu mah boncengan mah kang teh paduduan hayang akad ieu nya mangnya nuhun hayang marek abdi mah sareng akang dapel sirang geuningan